Pasal mertelakeun tasdidna Fatihah. Opat belas eta tasdidna Fatihah, hiji luhureun lamna lafaz bismillah, dua tilu luhureun rahman rahim, opat luhureun lamna lillahil azim, lima luhureun ba'na rabbil alamin, genep tujuh dina ra'na rahman rahim, luhureun dal yaumiddin kadalapan, luhureun dal yaumiddini kadalapan, dina iyyaka na'budu kasalapan, dina iyyaka nasta'in kasapuluh, dina iyyaka nasta'in sapuluhna, dina siratal mustaqim sabelasna. Opat belas diluhureun lafaz dhalin, ari ngaji ulah kakembang ku ulin, ari ngaji ulah kagembang ku ulin.